Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasfaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Hadirin anu sami rawuh, wabil khusus ka keluarga Jembar anu kusim kuring dipihormat. Bismillah anu jadi catur wit lampah, disarengan korohman rohimna Gusti anu maha welas tur maha agung. Alhamdulillah wa syukurillah kalayan kukudot irodat mantena. Alhamdulillah dina sore ieu urang sadayana tiasa riung mungpulung empak merbayaksa nyaeta di dararaga acara tasyakur binikmah walimatul urf anu mana insyaallah dina dinten enjing neng tika sejadi dahupkeun. Mudah-mudahan kupang jembar doa urang sadayana anjeuna sing dipaparin kalancaran, utamina sing dipanjangkeun yuswana, dipanjangkeun jodona, kalebet rumah tanggi anu sakinah mawadah warahmah. Sholawat kali salam mugia salamina tetep tumetep ngalir tur ngemalir oge ngocor ngagolontor ka jungjunan urang sadayana, kakasih urang sadayana, nyatana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka pala kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, walah mandar mudah-mudahan urang sadayana king syafaatul udma dimantuna jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis anaking sok kalengkah pager sa kedika payun eureunkeun lengkah anjeun di payunan Ibu Rama, tetep kalawan geget pamun teu marantuna. Sawang ku hidup gelis anaking ka alam ka tukang anu jauh narawangan. Pek patepungkeun paneuteub anjeun jeung paneuteub indung bapa hidup. Bayangkeun ku hidup gelis anaking yen tina satetes getih anu ngalempereh sahigak napas anu ngadami dina ingen. Dina dinten ieu hidup baris bakal keng kaheman, hidup baris bakal keng ridho sareng pangampunten teu jadi indung jeung bapa hidup. Gelis anaking saupamila ditingali ku hidup kapayun, indung anu ngajentu lain tunggul anu kahuru, nya bapa anu nyampak lain tangkal anu karempak, tapi indung anu ngakandung bapa anu parantos ngayoga. Omat gelis anaking ulah rek munjung ka gunung, ulah rek muja ka sagara. Sabab gunung mah sok rajen pitu, sagara mah sok rajen caah. Nya anggur mah munjung kudu ka indung, nya muja kudu ka bapa.
Sabab indung tunggulna rahayu bapa tangkalna darajat. Sakumaha dawan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, sing saha jalma anu iman tur takwa tumut ka ibu rama tur tarame damel sumpah palsu, insyaallah bakal keng rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi oge ngadawuh, moal dihampura hiji umat lamun henteu dihampura ku indung jeung bapana. Keterangan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an etes, al jannatu tahta aqdamil ummah, yen surga teh geus aya dina dampal sampean tuang ibu. Ku kituna saupamina hidup gelis anaking parantos keng pangampunten atau tapi pangampura ti ibu rama hidup, insyaallah bakal barokah dina rumah tanggana. Kitu di antawisna namina ngaras. Di dieu aya sinjang 7, sinjang kamamat sepuh. Di dieu oge aya kembang sareng wawangian. Anu simbolna nyaeta pamugi sing tiasa ngangkat harkat darajat ibu rama hidup, sing diseueurkeun rezekina, sing tiasa ngengitan para kulawargina, wabil khusus kangge kulawargi. Mudah-mudahan sing sakinah mawadah warahmah. Gelis anaking ayeuna apa nyanak lilin atau nepi talita silokana nyaeta mugia ieu apa hidup teh sing tiasa nyaangan hidup salawasna. Bapak, Ibu, dina dinten enjing ieu si Neng teh bade ditikah ku hiji jajaka pilihan anjeunna. Bapak ikhlas, Mama ikhlas, ridho. Alhamdulillah gelis anaking. Mama sareng apa hidup parantos ikhlas, parantos ridho. Mugia pameget calon Neng sing janten hiji imam anu sae, sing jadi hiji lalaki anu sajati, anu tiasa nyaah ka hidup, anu tiasa nyanak nuntun ka hidup kana jalan kasaean dunia rauh akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa? Mangga ditiup lilina. Bismillah ya Allahu akbar. Alhamdulillah parantos ditiup lilina. Sok ayeuna ecakeun, ayeuna mapah tah gitu. Sok lalaunan teras mapah. Mapah dugi ka tempat kangge acara ngaras kali siramanana. Sok tah gitu. Ayeuna mamah calik di dinya, apa calik dipalih katuhu tadi dinya. Sok ayeuna Neng mayun ka mamah sedeku tah gitu. Tekeng tungkul gelis anaking tetep kalawan deket aray mamah. Gelis anaking teu karaos asa cikeneh mamah ngasuh ti zaman lembut, ngomplek-ngomplek ti zaman budak. Lamun kapungkur ti balang lahir, hidup di ais, di aping, di jaring berang jeung peuting, di ayun ambing ku samping. Ayeuna mamah sareng apa kedah ridho, mamah sareng apa kedah ikhlas. Bade ngalepaskeun tuang putra anu bade rumah tangga, mugia sing dipaparin kabagjaan. Sok mamah ecakeun aisan panungtungan ka tuang putra sakedik-sakedik. Sok apa mamah ecakeun. Bismillahirrahmanirrahim.
Sok neng calik payunan mama. Anaking jimat awaking, kembang soca buah manah belah nyawa mama sareng apa. Sameme hidup rek muka lembaran anyar dina ngawangun rumah tangga. Sing inget gelis kanargap waksa kawayahna. Yen hidup lahir ke alam dunia teh gelis anaking lain tina belah baku. Tapi ngalakungan rahim anu janten tuang ibu anu paratos ngakandungan 8 sasi lamina. Hese sampai mamah gelis anaking ngurus ngerot hidup di zaman lembut, ngasuh ngomplek-ngomplek di zaman budak. Kening ayeuna hidup geus dewasa rek laki rabi. Gelis anaking seteu acan hidup pada laras. Pada nyungkeun ridho sareng pangampun tabadireun mamah sareng apa. Ayeuna urang emut-emut heula geus jasa mamah. Jasa kasayan mamah ka neng. Nalika nembianana neng dina patuangan mama. Sabulan ngaheran. 2 bulan lumunta. 3 bulan, 4 bulan malih merupa. 5 bulan usik, 6 bulan malik. 7 bulan kolot, 8 bulan ngurak. 8 bulan gelis hidup lahir ke alam dunia. Buyang getih ning mamah teh, getih lalambaran barinahan ka nyeri. Jeung nyawa taruhanana oge neng. Hese capek nepi bijil kesang badag kesang leutik. Nahan ka nyeri keur ngalahirkeun neng. Tapi harita mamah ikhlas. Mamah ridho tungtung nyawa harita dipertaruhkeun ku mamah. Nya harita hidup lahir di dinten Senin 20 genep Januari tahun 1880. Nya kalayan kukanya jeung kadeudeuk mama. Neng dinamian Tika. Suruh Tika. Ti barang beror ke alam dunia. Mamah siang sudah. Mama hese capek nyusuan hidup 2,5 tahun hilana. Lamun diitung sabala liteureun cai susu indung. Bisa moal hidup malihkeun ka nyaah ka mama. Bisa moal hidup malihkeun ka dedeuh mama. Bisa moal hidup mulangkeun ci susu indung. Komodih lamun jaga hidup ditakwa di payun Allah. Geus boga naon gelis. Geus bakal bisa mulang tarima naon kanu jadi kolot. Hidup sing jadi budak anu solehah. Anu bisa ngadoakeun ka mama sareng ka apa hidup. Sok gelis anaking. Emot-emot heula. Bisi hidup baheula boga dosa ka mama. Bisi hidup baheula pernah menyerikeun hati mama. Bisi hidup baheula pernah nyentak ka mama. Sok gelis anaking. Ayeuna hidup nyarios ka mama. Sok gelis anaking. Nyarios ka mama ya. Mama, apa anu dipika cinta, anu dipika hormat ku teteh. Upami nyawang mangsa anu tos kalangkung. Tegesna 20 tahun kapungkur. Mangsa anu pinuh ku paninengan. Salapan warsih abdi di alam kandungan di Gua Garta. Abdi nyalindung ka mama. Nanging harita mama teu sieun. Malihan mangsa abdi gerar ke alam dunia. Tangtos
ngantos harita mamah perang sabil ngantosan hirup atanapi maut. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadaya-daya angin pangersa Gusti rehna teteh gelar ke alam dunia. Arai poe, arai puting datang bulan ganti tahun. Mamah sareng apa tewaleh ngajejeh ke teteh. Kurupi sandang, pangan, pendidikan oge kesehatan parantos dipaparikeun ka teteh sadaya. Atur nuhun mamah kali apa ketampi lahir batin dunia arwah akhirat. Hapunten dugi kawangkid ayeuna teteh teu acan tiasa mulang tarima, teu acan tiasa mulangkeun kai susu ka mamah. Mugia mamah ngaridokeun cai susu anu parantos dipasihkeun ka teteh. Mamah apa abdi pasrah sumerah nyanggahkeun sadaya-daya mugi mamah sareng apa ngapunten sadaya kelepatan abdi. Mamah apa aya pamundut anu pamungkas ti teteh ka mamah sareng ka apa. Mugia mamah kalih apa ngawedian sareng maparing doa restu rehna dina dinten Ahad enjing. Teteh bade ngalaksanakeun akad nikah, bade narates ngawangun rumah tangga. Kalayan enjing teteh bade ditikah ku pamengket pilihan teteh anu namina Pajar Rifaul Basit, putra Bapak Haji Ending Sunario. Mugia pamaget pilihan teteh tiasa tanggal waler lahir batin dunia rawuh akhirat. Mugia mamah sareng apa ngawedian kalayan ridho diwuwuh kupang doa walah manda rumah tangga teteh aya dari doa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok dirangkul mamah. Dedeh teuing anak mamah. Asa cik eneh mamah ngasuh. Asa cik eneh mamah ngompek-ngompek hidup keur zaman budak. Geuning ayeuna hidup geus dewasa rek laki rabi. Hampula geulis mamah ukur bisa kieu ngatik ngadidik hidup, ngajaga ngarawat hidup, ngantur hidup kalawang kabagjaan. Hampura gelis anaknya jaga ulah ngadakwa di payung Allah sing jadi budak anu solehah anu taat kana ibadah. Ku mamah didoakeun dihampura lahir batin hidup sing pinanggih jeung kabagjaan. Sok gelis anaknya ayeuna tos salik wasuh dan palasampean tuang ibu wujud bakti hidup ka mamah neng. Sok diwasuh gelis anaknya diusapan mamah sampean mamahna sok diwasuh sing nyaah gelis ka mamah cukang lantaran kumara ke alam dunia sing ikhlas hidup ngarah bersih lahir batin, menang keikhlasan, menang pangampura ti indung anu ngandung. Bagja keur hidup gelis anaknya sok sing ikhlas heula. Sok dipencetan sampean mamahna gelis anaknya emut-emut bisi baheula pernah nyanta ka mamah, bisi baheula hidup pernah ngareutan hate mamah, bisi pernah nyarekan ka mamah. Sok dina istighfaran astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.
sing yakin dina dinten ayeuna doa hidup bakal nembus ke langit didugikeun ku para malaikat. Sabab al jannatu tahta aqdamil ummah, yen surga teh aya di dampal sampean tuang ibu geus. Kanyaah indung taya barang pinasihan, lil ibarat cahaya anu tara pernah pareng keur hidup. Rek baung rek wangkelang indung mah nyaah ka anak, indung mah teu boleh nyaah ka hidup. Indung bapa teu boleh mika nyaah ka anak. Sengitkeun gelis anaking, jaga harakat martabat ibu ramah hidup. Bagjakeun ku hidup omat mamah mewah apa hidup. Sok ayeuna di lap ku handuk sampean mamahna. Tah kitu gelis anaking, teras disemput ku minyak gelis tah kitu. Sengitkeun angkat harakat derajat mamah sareng apa ku hidup. Terus simpen deui. Sok ayeuna kubrakeun mastaka ning kana dampal sampean mamah. Mamah, kapunten lahir batin abdi. Rumaos abdi ukur nyusahkeun ka mamah tia alit dugi ka ayeuna. Hatur nuhun mamah, parantos ngatik ngadidik abdi, parantos ngajaga ngarawat abdi sing sehat wal afiat. Sabab aos mamah sareng apah. Sok geus anaking rangkul mamah, rangkul deui mamah hidup. Bagja hidup gelis anaking, mamah ikhlas, mamah ridho. Hidup geus ngareueuh ka mamah, ku mamah didoakeun mugia hidup sing pinanggih jeung kabagjaan. Hampura gelis, hampura mamah. Mamah ngan ukur bisa ka dieu ngajaga ngarawat hidup, ngadoakeun hidup. Bral anaking, mamah ikhlas, mamah ridho. Hidup sing meunang kabagjaan lahir sidaran batin. Terus sok salik deui. Gelis anaking, disagigireun indung anu ngandung aya bapa anu ngayuga. Tah ieu ramah hidup anu jadi imam di kulawarga, anu parantos ngajaga, ngarawat, ngatik, ngadidik hidup, anu parantos nganafkahan hidup sareng keluarga hidup. Sok ayeuna gelis hidup kana sungkem ka apa? Nyarios ka apa? Apa? Abdi dumahes unjukan anu kedal tina hate sanubari. Abdi rumaos seueur ngarepotkeun paraheut anu anah apa? Apa? Kiwari abdi rek rumah tangga. Doakeun abdi apa? Kapunten lahir batin abdi, doakeun ku abdi. Gelis anaking, jimat awaking kemang hate buah soca mustika bapa. Di pawenangan keur hidup nyaluuh di dalahunan bapa. Menta doa jeung restu bapa. Sahapi jalma ngeunaan anu teu nyaah ka anak. Naon kolot pingareunana anu teu ngadoakeun jeung ngarestueun kana kahayang anu jadi anakna. Komo deui ieu mah akur jeung papagon agama luyu jeung tetali paranti. Bapa restu, bapa ridho, bapa ngadoakeun kiwari jeung saterusna. Mudah-mudahan hidup ginanjar kawilujengan disarengan ku ridho Allah Subhanahu wa taala rumah tanggana. Mugia hidup sing bisa silih simbah ku kadedeh, silih seblok ku kanyaah, silih asih ku pangarti, silih asuh ku pangaweruh, silih asah ku pangabisa. Sabalikna gelis anaking, hampura bapa. Hampura bapa can bisa nenden kadedeh nunda kanyaah ngebrehkeun ka asih ka hidup. Can bisa ngamumule ngarawat ngarumat hidup. Anu utama bapa munajat ka Nu Maha Kawasa. Ya Allah Gusti, sanos abdi nu lamoga ku dosa,
seueur kahilapan teu tiasa ngabdi ka Gusti. Abdi nyuhunkeun ka welas asih Gusti, mugi mikaridho rumah tangga putra-putri abdi. Ngaparinkeun hidayah sareng inayah Gusti, mugi Gusti ngiatkeun dina rumah tanggana. Mugi Gusti ngagampilkeun dina rezekina. Mugi Gusti ngajadikeun turunan abdi jalmi anu tiasa syukur kana nikmat Gusti. Sok geus beral ku Bapa didoakeun. Mugi hidup sing bisa ngudayan segala rumah tangga. Modalan hidup ku takwa, tetepkeun niat sing alus, tepikeun udagan hidup sing meunang kabagjaan di dunia rahu di akhirat. Sok tos geus diwasuh ayeuna dampar sampean apana. Apa anu parantos dug hulu pet nyawa. Siang wangi apa milarian nafkah keur hidup. Kadang apa teh nyaba di panyabaan keur milarian rezeki anu leuwih keur nyakolakeun hidup keur nganafkahan keluarga. Sok ieu ramah hidup kudu dihormat didama-dama ku hidup. Sok dina dilap ku handuk teras disenginan ku minyak. Terus arengse tah ayeuna dirangkul sok ku mamah sareng ku apa seneng ngaduana tah kitu kuduan. Saparantosna dirangkul ayeuna hidup sungkem ka aki sareng kanini sok gelis anaking. Sungkem ka aki sareng kanini suhunkeun doa sareng karidoanana ti anjeunna. Sareng sena ti aki kalih ti nini oge mangga gelis anaking hidup suhunkeun hapunten ka wargi-wargi mamah sareng apa anu aya di payun. Sok bagara tepangan aranjana suhunkeun doana mugia sagala rupina sing dilungsur langsarkeun margina boh bilih salami hidup gelis anaking dikawit balik dugi ka ayeuna kantos ngaraheutkeun manah wargi-wargi hidup. Boh kurindatna atau nepi ku paripola hidup sok ayeuna gelis anaking hidup suhunkeun pangampura, suhunkeun doa sareng karidoan ti wargi-wargi mamah sareng ti apa. Hapunten lahir batin ning tika doakeun ku sadayana mudah-mudahan rumah tangga anu bade dipayunan ku neng tika sing tiasa mulus rahayu berkah salamet aya dina keridoan Allah Subhanahu wa taala. Kalayan aya dina doa Bapak Ibu sadaya anu hadir dina ieu acara. Sok gelis Bapak ya sadayana wargi-wargi mama sareng apa suhunkeun pangampunten sareng doana. Satos narengse neng tika ka dieu ka payun deui nya. Sok ayeuna mama sareng apa ngadeg neng tika ngadeg di tengah-tengah apa neng tika teras mama. Sok neng tika ayeuna muntang ka apa mamah muntang ka neng tikanya sareng sena nembe dilaksanakan acara ngaras kangge salajengna nyaeta acara siraman ya. Urang dilajengkeun kana acara siraman nyaeta mudah-mudahan sing janten tiasa mersihan rareged anu aya dina badan sining. Sok pa ayeuna ngawitan mapa. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mangga apa neng mama sok ngapahalaunan ka tempat siraman. Tah sok ayeuna neng calik dina kursi. Ayeuna apa heula anu kahiji bade nyiraman. Mama calik di dieu kikirin apa. Sok bismillah heula apa ngawitan disiram. Cur mancur banyu bang banyu hirup. Tai suci pangloka raga sukmana. Dia ieu cai doa sing janten sababia. Tiasa bersihan rareget dina lahir batin si neng. Mugia anjeuna sing mulia wagja waluya salawasna. Sing pada mika asih sadayana makhluk Gusti. Sing pada mikanya geget dede. Kahidep anu lungguh timpuh andalemi. Binarung daya pangrumat jeung surna ti Allah Subhanahu wa taala anu maha welas tur maha asih kahidep bagia geus anak. Juru mancur banyu pangbanyu hirup. Tis lantis irit-irit tadi ngerahmat. Sebaraga ketut sukma disanding diaping ku Gusti. Dilogat kersana ilahi. Mugia saparantosna hidup disiraman sing janten sababia tiasa bersihan reget-reget anu aya dina badan hidup geus anakeun kalian pamugi ku ayeuna pangdoa kalih pangampunten tinu janten Ibu Rama sareng para wargi-wargi anu aya dina ieu waktos hidup sing aya dina kabagjaan lahir batin kalayan rumah tanggana sing aya dina rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah sareng aya dina kariduan Allah Subhanahu wa taala. Rupina acara tradisi adat Sunda laras kali siraman parantos rengse rupina sakitu anu kabeh hatur hapunten bilih aya kelebatan. Mugia ieu video kata-kata laras kali siraman ieu sing aya manfaatna kangge sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.